budak nample ulah nu lain. Ngomong-ngomong, gawe aing mesnir kemana? Gua mau gawe, udah gaji 2 bulan. Bukan telepon ah. Halo dok, orang rumah lorai. Jam baraha itu sanim. Emang mau molor deui. Salah. Emang mau gawe. Astagfirullah. Rek hudang orang. Bos, OTW orang bari nyamper si Paku Payung. Oh, buru ditungguan di kantor. Siapa ku payung teh? Ai bos, kemana wae? Pan Paku Payung di si bocil. Enggak suang rek kadinya. Pareman telepon, banyak ketemu saurang bos. Bedeng, ulah teh kangen teh ka Sandro teh. Oh, buru. Oke bos, OTW. Cil. Oh, Cil. Nanya teh. Nah, emang geus beurang. Pas kan di jam baraha ieu teh. Boga popolor timun bentak. Teu kedeng mbah cileuk heula. Geus aing nungguan disokin. Gila out mandi teh. Cil. Ayo berangkat. Asa panas amatnya ieu sok ya. Coba nih jam kacamata teh sakeun deh. Ulah, mahal. Mau naik di Arab Saudi. Oh, geun aing teh teh da. Oh. Halus. Depak dia kakak datang. Mau digaji sih ya. Hampura bos urang keur penting itu men ludo. Oh, geus kayak itu ajakin tuh. Iya pegawai anyar. Pegawai anyar, bos. Aya. Bekang awang, kong gawe ka ditu. Oh, siap, bos. Kendaraan, coy. Kendaraan awal we mang. Itu lantas itu. Usaha mang. Bos, tambah kopi. Buru. Dug. Allahu Akbar. Eta ceuli, tengah denge sugan. Naon bos? Nonton gua, lo kan sibuk gawe, anjing. Anjing gini dong, bingung ku naon. Aing bingung dong, dek ngabeakeun duit tebiak beak. Gaya amat bos. Minjem orang bos duit aja modal kawin. Nya ilah, kan udah aing udah bawa kos kesen musola gitu. Astagfirullah bos, gitu amat ke orang teh. Ampun dah aing mah. Kayaknya dong, mau arek ngejual tanah atau sawah gitu. Arek meuli sakumaha emang na bos? Tapang ige jeung ngubur tai ucing. Berumbayi teh bos. Aya ya babaturan, taneuhna lega, sawahna loba. Jeung ngubur diri sorangan memahi. Cak ngomong ka kaeur, wal digaji sih ya. Aya ya bos, si arek mah ieu nomorna. Dia kan. Sok tulis. Nah, 0828
76 78. Oke. Halo, Halo juga. saurang. Kumah didinya nanya teh. Kos kumaha kuis kopi cah. Gila nu arek ngajual teh di kidul teh. Kunaon emang mang? Aya yeuh 20 meter ka jero mah. As, eta si Mamang ngabacot teh. Baru ka aman. Dina rek ngajual sawah pas sumur. Jual sawah tuh mang. Mun arek isukan kapangi di sawah. Oke, isukan ka sawah. Oke, isukan ka sawah ge. Wah, kemana sih bedug? Duh, kan dia. As eta bos aing. Kos naon aing mah teh tampilan di aya wae. Ampun aing. Naon bos? Antar ayo, mangga nu kamari jual sawah. Ayo. Nya kemana norek meuli sawah teh? Waduh, mereka jual sawah teh. Tuh, itu tuh bos. Ayo kan itu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ijil mah apa badut ancol. Ini dandan anak butut kieu. Mas, sawah nak dijual teh. Iya tah, sawan rek jual mah. Yang bara duit itu teh. Samampuna ge, kajen 20 juta ge mah. Wah, cocok ya. Adi atuh duit naik cocok mah, Bos. 20 juta ya. Ajeun lah mah, Bos. Silakan cokot ye. Nuhun, Bos ya. Senang berbisnis dengan Anda. Oh, nuhun, Bos. Tela, Bos ya. Ngomong-ngomong ieu sawah saha nu rek ngurusna? Saya. Itu tuh nu gawe nu orang susah. Wah, bener oge. Cocok. Oke, bos. Siap. Kayak kita gawe na ieu. Siap. Ayo makan. Ayo. Eta budak, eta beneran kerjaan. Orsos, aing aya amanat ti bos, kita nguruskeun sawah. Nah, geus ganteng-ganteng ieu kita nguruskeun sawah. Sawah nu di mana? TG isukan ketemuan di dieu, keko yang dianturkeun ke TKP. Oke, aing gua na ieu. Oke. Kan si hiji deui ka mana? Di nyaho ragag meureun kana sumur. Ulah po, pijakeun kos kitu. Heeh, kayak dibejakeun kurang. Oke. Sawah dari mana? Tuh, moe saung tuh. Itu tuh. Aing balik heula, kayak situ sia uruskeun. Jagaan ge aing urusan sakedeung. Oke, siap. Oke. Kasih aku panas coba rai teh. Resnya saya teh berang-berang nelpon. Halo. Halo. Sibuk tuh, Cil. Mancing yuk ah. Ente bos. Ayo ah. Bos.
bos, tarik masuk mah. Gede yang kau jajaran heula. Hah, sok. Ayo, yuk. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Na 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 Kenapa siap budak? Karena naon itu koplo amat. Ayo bos. Nyaunya Nongkrong teh ngopi, kitu ge ih. Oh, kopi na bahe. Daripada kitu mamayan kana hilung usap jeung aing lah. Oh, ayo siap bos. Ayo. Gaskeun lah pokona mah. Boga teh jejer. Hah? Oh, make awi-awi haur gitu. Ayo makan jangan dicair lah usap mah. Ayo, gas. Ayo. Rahasia. Ayo jejer mata. Wah, bener bos. Oke, ya bos, jadi yo. Eta aja jangan apa aja mah mundi. Dapatkan ka bos lo. Ayo lah kakak dulu. Dapatkan ka bos, ini tahu kurang bos. Aduh, potong gaji dulu. Nah, siapa udah? Biasa, adalah sawah kita pos saling. Bagus, sawah aing jagaan. Nang ayah saung bebek mah. Arek kamarana ieu teh. Kemana gitu? Kepo amat. Gak bos? Aduh, orang senang mau bebas. Kena raun saya tadi dinya teh. Siga simet rang-rang. Biasa ngajagaan sawah balik jauh. Pantes sih cing di sawah mah. Waktu begeng. Ide nya konyol amat. Geus makan dek mancing makan itu. Ayo, awas lah. Dat itu mesti dipecat wah, sudah ya. Bos, maaf ya. Ayo bos, tinggalkan lah. Ada tipe leses di Dagor. Kamu kan deh, ke mana tuh? Iya, pakai tuh bos. Itu ke bos lah. Bos, sama tinggalin ke janda. Rio lah rusak bener. Bisa tuh bos. Aduh, Oh. Bisa anteng aja. Ya bakal darat. harus kurang ketelem tuh bos. Mah teh. Nah, baru daftar maraji. Mamun orang balik dek ieu ieu. Ah, boleh. Wah, siap budak. Ada Rio, yang dipecat.
aing. Ya budak. Pak Bos. Di pulau sana eta. Maksud cia naon aing keur mancing diganggu. Maaf bos, sengaja. Sengaja sia. Geus enak mah. Saya dipecat ku aing. Kurang gawe di mana deh atuh? Di mana ge? Cara gitu geus dibereunna sia. Atuh bos. Geus mangkat itu.